Pulika buka pangrahmat kadia puas Dapat camat Cibayung anu bagus Bapak Rahman mangga orang sasarangan geningan mangga orang sasarangan majengkeun seni kagungan di abdi saparakan siksakan Bapak Haji milik lewat kena carek pedang kurang dan amat pintu Bapak kurang Bapak camat Cibayung lebih di mana pasien melihatku tinggal aku Maya Pak Haji ketua bukan apa luka kesek ganti suruh lain bapak buki dia teh buki bahenol we Buki demplon kan buki dontok buki montok tuh tinggal lintuh gitu kan oh nepi ka lintuh kieu tuh bujurum di segede kieu lemak lagi mah tuh bapak mah danahan wae hitut ieu teh udah tukang gambar gitu kan aya pikir saeunaon pulang tapi kersana pase bangsa ayeuna aing bakal nying harepan janji jeung sumpahan geus dilakonan sumuhun aing geus janji bakal maehan si Duryodana aing geus janji bakal maehan si Dursasana ayeuna mangsana bakal dising harepan ku aing bar pidoana ti siamar tang tos abdi sareng pun anak sadayana didoakeun bulan mung kade ulah ini tina durukan tuh aneh-aneh wae bapak mah ini tina durukan kumaha nya panas naon ini tina durukan teh maksudna ulah kaburung ku hawana pergi eta teh bakal ngabalukarkeun anu teu sae anu panawa sisa dewa titah kadieu bot sumuhun bulan tadi ngaku sadaya imir kukayaan kayu hati siapa katung tunggu sebenarnya eta mah ayam muji teh ku aya kahayangna aya naon ya selamat pagi cek lu Dewa adik jeung lanceuk mah pagahan ka adik kok eta tah di dieu urang pertikeun ku urang duaan dewek lanceuk maneh
Urang pertikeun, urang ibaratkeun, urang acting. Tuh, drama yo. Kabeneran di dia aya hangjana teater. Ah, sok mah. Oh, petikeun kan. Semah baktos. Rasa dewa. Keunaheun pisan maneh penjiwaan. Lampang Punyuk sumangannya ngaku semah. Ari cek kuring kumaha be teh? Sadewa si goblok ge sadewa. Boga adi teh belegug naker sedeh. Heuh. Tah, cek kuring naon ci? Cek kuring naon ci? Si goblok maneh nu poho teh. Cek maneh teh nyangakeun semah baktos. Ah, bener, pinter. Nyangakeun semah baktos. Halo. Huk akbar. Kareo gaduh. Alicia teh ieu teh lain kasenian reog lain teh. Lain sini Nyangakeun semah pangabaktos. Tah itu atuh. Nyangakeun semah pangabaktos. Cek itu teuing jeun. Balikeun we maneh juragan Bima. Tah balikeun atuh. Balikeun. Bukan bisa. Bukan bisa sok. Surah juragan Bima kumaha? Kurang badag. Rendahan deui surana. Kurang rendah. Kurang rendahan deui. Nah, itu sedikit rendahan deui. Rendahan deui. Kurang rendah. Kurang siapa? Baik, cek kajeun atuh. Pake siapa? Itu bisa diajak bisnis. Tuh bisa diajak acting sedih. Sadewa. Di buruhan itu nanaonan aing mah. Sadewa. Dew. Tembalan aing Dew. Dewa lah goblok. Astagfirullahaladzim. Ari aing kudu ngobrol jeung saha atuh nya. Mending oge sareng nu ahlina nya. Beres aya eta bapak haji deh. Kalau bingkisan kan? Aya bingkisan. Sadewa. Iya. Jol nyamung we. Sadewa salawe. Cik namu 100 Sadewa. Alhamdulillah. Tos lami tarang ngajajaran Mang Cepot teh. Beres. Hodok kantong. Aduh. Wah, beres kan? Ai Kang Cepot terang ieu sabaraha? Eta teh 50.000. Ya sok ambil sebagai uang muka utang luar negeri. Siap. Hiji deui. Nah, 50.000 ditambah 50.000 janten 50.000. Nah. Alhamdulillah. Mang Cepot tos sabaraha wangsulan ka Cibaliung teh. Cibaliung mah ieu teh anu katilu, Pak. Masya Allah. Seueur nu resep ka Mang Cepot teh. Alhamdulillah. Ganteng. Upami ditingali tina sedotan. Atuh mau kaciri mudahan pake kitu mah. Pun. Tapi Mang Cepot mah jalmi anu ikhlas.
Wah, abdi mah jemar hate. Mohon. Wah, abdi mah luar biasa. Masya Allah. Tara pamrih Mang Cepot mah. Tara. Kamari kusim kuring katingali Mang Cepot nuju di Cigelis. Ngadodorong truk mogok. Nah, Bapak Uninga. Pan abdi supirna. Oh, Bodor itu sih. bodor. komedi jokes Kan upami langkung bodor deui upami dikieukeun. Pan abdi ban trukna gitu. Oh gitu. Orang di Sakantaneuh atuh. Mang Cepot orang Cibaliung teh sono pisan ka Mang Cepot. Leres. Ai abdi mah sono ka Sinden. Ibu hajahna aya gitu. Aya, pun bojo aya. Luar biasa. Mang Cepot upami milarian istri, jika istri abdi Kumaha gitu tah, Pak? tidak masalah dengan poligami mah. Wah, luar biasa, Pak. Upami ieu teh pan upami dina acara PRC mah ieu teh anu kadua kalina abdi ngagejakeun. Oh, kantos. Antos Kampung. mah 2 tahun kapungkur di ditu tuh nabuh teh tuh. Nun. Di penopona tuh. Wah, antusias terhadap budayanya luar biasa. Masyarakat Cibaliung itu mengutamakan budaya dan seni negerinya sendiri. Tepuk Betul. tangan untuk orang Cibaliung. Emprak kang urang sadayana, alhamdulillah. Ieu teh di kamari teh Mang Cepot, ngantosan Mang Cepot di dieu teh. Oh hijau Kagole ramun nyandak samak sanes kanten. Aman di dieu mah. amannya. 17 Agustus kemerdekaan. Abdi kamari maos buku dina sejarah Mang Cepot teh saurna berjuang. Ye, Pak. Saha anu nyiptakeun buah muruncing teh tah? Oh, saha eta teh Mang Cepot? Abdi teh wau. Goblok. Mang Cepot tahu Kumaha? orang tua saya dulu zaman Belanda meninggal dunia Wallah. tipes. Siap merah dan putih. Putih. Eta pan mata. Lamun misalkan tahun hareup Cibaliung teu ngundang di si Cepot, berarti henteu nasionalisme eta teh. Janten upami kitu mah ku abdi dikontrak kanggo tahun payun. Wah, beres ah. Mang Cepot kantos ngawungi di hotel. Abdi mah Pak bujeng-bujeng di hotel nincak lobi na we tara Pak. Ku abdi dipasieun voucher kanggo nayaga sadayana. Sabaraha jalmi nayaga? 60 sareng sinden, sareng Mang Cepot 70. Voucher menginap 3 hari 3 malam di Polsek Cibaliung. Kawunyung sadayana nayaga kru wayang. Mangga. Urang beresan we wayang na ieu. Raos dahar nuju nanti ke ATM. Wah, beres. Kades Cibaliung nuju ke ATM mun. Bade mun. Sanes bade nyawer bade uih. Ditelepon istrina. Mangga teu naik-naik. Mun, tadi sugedor ku pacamat. Ayo teh ngarakeun deh Mas. Dana desanya 2 miliar teh nembe kamari keluar. Nah, Alhamdulillah jigana bakal nanggap wayang deui. jaga bakal nanggap wayang deh. Mangga tuh Mang Cepot mah. Aduh, atur pisan. Bapak, atur Sadana pisan. mohon. Aduh, masalah. Ini seungit. Aduh, pandangan Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya keda 7 lapisan ieu teh. Wah, kawias Pak. Muga ladoh. Mangga Mang Cepot. Nuhun Bapak. Hatur pisan. Sehat selalu. Hatur pisan mangga. Eta kitu nanti pun bojo. Anu neme alhamdulillah. Nuhun. Hatur nuhun Ibu Haja mudah-mudahan kagentosan anu langgung. Berarti eta mah Ibu Haja. Mohon. Ibu Bapak teu acan berarti. Pan tadi 2 lembar. Oh, 2 lembar deui itu. Rabbul alamin. Jadi Mang Cepot gaduh samatan ka abdi 100. Jika tadi sareng Kresna. Mohon siapa? Bapak sametan ka abdi hotel dinten 3 wengi. Mangga turun. Nuhun pisan Pak. Nuhun pisan. Mangga. Assalamualaikum. Yang
jual akang. Kayak gitunya Bapak Haji Miing teh aduh luar biasa. Abong komedian kahot, komedian terkenal. Komo anjeunna mah kantos oge janten pamimpin urang Sedayana nya. Nya kabudayaan nya ka warga masyarakat Cibaliung. Urang hiburan naon akang? seueur pisan saurna teh aya pangunut. Aya. Lagu naon? Bang Bung Hitam. Wah, Siap lah Bang Bung Hidung. Bang Bung Hidung naik karena daun hiris gitu tuh gini. Pimpinannya nuntang ke pimpinan. muntang saraja kadalangkan ha. Ayo ah Bang Bung Hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Kumaha mun urang kape we nangtung ieu ah. Ayo. 1, 2, 3. Ayo teh. Nayaga teh kurang ajar sih goblok. Palurang Cihanjuang Pal Cibimbit Menang Diipon